Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Lumpat sakabeh jalma diudag-udag neraka, taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunia. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi keur susah tusugan ka Nabi anu. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi anu, minta tulung jeung syafaat Nabi anu teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi keur susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi keur susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat Nabi Musa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi keur susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat Nabi Isa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi keur susah tusugan ka Nabi Muhammad. Lumpat sakabeh jalma
Murunaka Nabi Muhammad minta tulung jeung syafaat Nabi Muhammad sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah tenembalan peku anjeun syafaatan cengkatina sujud Kangjeng Nabi tengorejat narajang naraka galak neraka ampun caderik hanjat kameja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktos genep nyaman jalma rengse sadaya